Ibadallah rijalallah abisuna li'adrillah wa kunu anana lillah hasanah bifadlillah wa ya'attah wa ya'anjab wa ya'sadat wa ya'abar wa antum ya ulil albab sa'anakum walijufarajonakum wa fi amrin qasanakum fasudu aznakum wa ya rabbi bisadati tahaqli asatati wa yasbu waktuna lillah bikasbiun bi'an wa rabil baini min baini wa tamsil kaifi wal binuri wajhi ya Allah salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummat minal afati wa nikmah wa min hamim wa min gumma bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah tawasana bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilaina bisil kurba minal asli nawal adoba wa kulli baliyati wawada bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillah arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya fatahu ya alim. Ya Allah Raqibul Hafidur Rahim, ya Allahul Halimul Adimul baini wa baina adui. Ya Allah yasir lisani alaya ilman nafi'a wasif hajiban nafsi liqudratika ajilan ajilan ajilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa bil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Abilail wa hammalatil arsi wa alal malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqq bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji kagungan Allah, salamina milik Allah. Puja oge tangtu ka Allah. Syukur salamina kagungan Allah. Rabbil alamina, Allah memangeranan kasakabeh alam. Kayaning alam dunia oge alam samemehna alam dunia oge alam sabadana alam dunia. Kayaning alam barzah, alam mahsyar oge alam akhirat. Wabihi sareng ka Allah nasta'inu urang sadayana nyuhunkeun pitulung ala umuri dunya tina perkara dunya, ala umuri dunya tina masalah dunya, ala umuri dunya tina sadayana urusan dunya. Kasusah, kabingung, kasulitan, kasempitan, pangabutuh dunya dohir maupun batin. Wadini oge urang sadayana nyuhunkeun pitulung ka Allah tina sagala urusan akhirat, perkara akhirat, masalah akhirat. Kasusah, kabingung, kasulitan, kebahagiaan, keberkahan akhirat, pangabutuh akhirat sadayana we. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga tedaya jeung teu upaya, teu aya daya upaya urang ngalaksanakeun taat diwati kalawan pitulung Allah, jeung teu aya daya urang ngalaksanakeun nyingkiran maksiat diwati kalawan pitulung Allah. Rahmat kali salam rahmat Allah oge hormat Allah. Rahmat Allah ay rahmatullah al-makrunatu bita'dim. Tegasna rahmat Allah nu dibarengan kalawan ngagungkeun. Oge hormat Allah ay bitaslim min kulli afati wa nafsin. Mudah-mudahan dilimpahkeun junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
muslimin nepi ka sakabeh jalma Islam termasuk urang. Mudah-mudahan mugia urang sadayana selalu dilimpahan rahmat, selalu dibukakeun lawang pangampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dambina. Allahumma illam akun ahlan an ablugu rahmataka farahmatuka ahlun anta bluguna li annaha wasi'at kulla syai'in arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugia urang sadayana urang nyuhunkeun ka Allah Ibu urang sing diraksa, dijaga, dilindungi, disalametkeun tina sagala bahaya, cilaka, musibah, balahi, oge bencana termasuk penyakit dina taun ieu. Malah dina dinten anjing teh geuningan eta teh dinten Rebo Wekasan teh naon Rebo terakhir dina bulan Safar. Nurutkeun riwayat para ulama dina Rebo Wekasan teh Allah nurunkeun mangrupa-rupa penyakit, balahi, bencana. Kamana ku Allah diturunkeun kana langit kahiji anu engke bakal diturunkeun ku Allah ka alam dunia melalui malaikat-malaikat Allah. Ditugaskeun ku Allah pikeun nurunkeun penyakit, balahi, bencana jeung cilaka. Malah nurutkeun para ulama mah lain hungkul dina Rebo Wekasan tungtung bulan Safar hungkul Allah nurunkeun penyakit teh. Nepi ka setiap akhir Rebo bulan setiap bulan dina 12 sasi didinya nurutkeun para ulama mah Allah oge sami nurutkeun balahi, bencana jeung penyakit. Naon tujuanana Allah nurunkeun penyakit, balahi jeung bencana ka langit kahiji dina Rebo tungtung akhir bulan Safar jeung dina tungtung Rebo bulan-bulan anu sejen. Ngan anu kamasyhur mah nu katarima ku urang rata-rata nu sok diceritakeun teh Rebo tungtung bulan Safar nya punya. Tapi Rebo dina tungtung unggal bulan mah tara eling urang teh. Eling-eling jeung komida we. Rebo teh. Tah ieu mah urang elingkeun heula. Yen Allah teh rek nurunkeun balahi jeung bencana penyakit. Naon sababna urang kudu apal heula ulah waka goreng sangka. Pangna Allah nurunkeun penyakit, pangna Allah nurunkeun balahi, pangna Allah nurunkeun bencana, pan sadayana ge ku Allah. Bade diturunkeun jeung teuna, keuna jeung teuna ka urang kumaha Allah. Lamun urang menang pangraksa ku Allah, berarti urang moal kakeunaan ku penyakit, balahi jeung bencana. Mun urang teu diraksa ku Allah, berarti urang bakal kakeunaan ku penyakit, bencana jeung musibah. Urang sanggakeun we ka Allah da sadayana nu Allah. Sehat nu Allah, gering nu Allah, penyakit nu Allah, cager nu Allah. Jelma moal kakeunaan ku penyakit lamun ku Allah teh dibere penyakit. Jalma cager moal gering lamun ku Allah teh digeringkeun jeung jalma gering moal cager lamun ku Allah teh dicagerkeun. Sehat jeung gering milik Allah, berarti lamun urang hayang cager kudu nyuhunkeun ka nu gaduhna saha? Allah Subhanahu wa taala. Mun urang hayang sehat berarti kudu nyuhunkeun ka nu gaduhna saha? Allah Subhanahu wa taala. Mun hirup hayang diraksa, dijaga, dilindungi ku Allah, tapi hirup urang jauh jeung nu gaduhna. Hirup hayang sehat tapi urang jauh jeung nu boga sehat. Hirup hayang salamet tapi urang jauh jeung nu boga salamet. Hirup hayang diraksa tapi urang jauh jeung nu gaduh pangraksa.
rek diraksa rek salamet rek sehat kumaha sabab urang lagi jauh jeung nu gaduh. Nah nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuanana supaya jalma-jalma eling lebih mendekat kepada Allah jeung sadar sadayana jalmi sadayana makhluk eta teh geuningan sadayana nu Allah. Hirup urang dikendalikeun ku Allah. Tong boroning panyakit, tong boroning kalakuan, tong boroning ucapan, hirupna ge nu Allah. Moal hirup lamun teu dihirupkeun ku Allah, moal maot lamun teu dimaotkeun ku Allah, hirup jeung maot anu Allah. Nah, ibu-ibu sadayana, lamun enjing waktosna turun panyakit, turun balahi, berarti teu aya nu tiasa nolak, teu aya nu tiasa ngahalangan iwati Allah. Kumaha cara nolakna? Hartosna urang supaya menang karidoan Allah, engke Allah dengan karidoanana menolak balahi, menolak penyakit, menolak musibah karena diri urang. Utamina oge keluarga urang. Kanjeng Rasul pernah ditaros ku para sahabat, ya Rasulullah, upami Allah nurunkeun balahi jeung bencana dina dintenan enjing nu disebut dinten Rebo Wekasan atanapi Rebo Panuntung bulan Sapar. Kumaha carana sangkan musibah balahi jeung bencana ulah keuna kana diri urang atanapi tertolak tina awak urang jeung keluarga oge tina kahirupan urang. Diwalar ku Kangjeng Rasul tasaddaku saridekah anjeun. Jadi urang teh kudu sedekah. Naon sababna? Sabab sedekah sedekah atanapi sedekah jariyah. Sedekah. Teh eta sedekah teh buat nyegah, buat nolak, buat ngajaga, buat ngahalangan kana musibah. Tapi cek hadis oge geuningan sedekah as-sadaqatu tadfa'ul bala wal amrod. Sedekah itu dapat menghalangi musibah, balahi, bencana, wal amrod jeung dapat menghalangi kana geringna awak diberi penyakit ku Allah. Tah ieu teh sebenarnya Allah nurunkeun penyakit teh ngahaja supaya urang eling anu geus lila tara sodako sina sodako terutama mere eling ka jalma nu koret supaya sodako cing atuh dina isukan mah sodako. Naon sababna? Tageuningan Allah teh nurunkeun penyakit buah-buah urang anu keuna sabab urang mung geuna ngadua ka Allah dengan perantaraan ikhtiar urang ngaluarkeun sodako. Ya da kudu nama sodako teh unggal poe lain bulan Sapar tungtung hungkul ya. Ngan bilih teh eling-eling cek Allah teh satahun sakali mah dibere we penyakit supaya jelema sieun ku Allah kageunaan, maka eta jalma bakal neangan jalan anu diberi ridho ku Allah terus manehna ngalaksanakeun di antawisna nu ngahalangan kana balahi. Tah ibu satahun sakali mah dina isukan subuh-subuh. Dan memang sedekah subuh teh dipiawarang ku Kangjeng Rasul. Ya, lupang utami-utamina cek Kangjeng Rasul sedekah teh unggal dinten, tina unggal dinten eta lupang utami-utamina ku Kangjeng Rasul dicarioskeun sedekah subuh. Sok ari hudang jam 3 teh geus salat teh atuh nya nyeun bugis dur subuh atuh bangunkeun bugisna ya. Ayeuna umur orang 50 tahun, umur 60 tahun atuh ngajaran sampai meh maot mah ya, supaya kenang-kenangan ke dina waktu alam kubur teh urang teh
Bala urang kungsi dekar-dekar nyen bugis disuguhkeun ka jelema nu liwat kasaha we sodaqoh nu paling utami sodaqoh teh kadulur heula nya matak sok aya istilah geuning lamun hajat dulur sok dibedakeun geuning pulangna nya eta saha ibi naon heuh ibi urang bedakeun dagingna 10 eta saha oh ieu mah urang jauh biasakeun we lah sakeureut kan eta teh teu berlaku di urang mah sok sanajan dulur ari nyamunganana 50.000 aya 10.000 mah anggar we setengah keureut aya guru malah ngeretan dagingna ge aripis gerengan jika hihiat tinggal keber tah eta teh supaya urang ngabiasakeun sodaqoh da geuningan kaunggulanana sodaqoh teh anu sakitu dahsyatna nepi ka Allah bangga di langit Allah bangga ngawartos-wartos ka malaikat Allah di mana aya umat Kangjeng Rasul umat manusia di alam dunia sok ngadakeun sodaqoh aya umat Kangjeng Rasul salat teu bangga umat Kangjeng Rasul puasa Allah teu bangga tapi ketika umat Kangjeng Rasul sodaqoh nepi ka seluruh penduduk langit ku Allah dibejaan banggaan Allah ka jalma-jalma nu sok sodaqoh anu langkung utami sodaqoh teh kadulur heula nya engke dulur terus kata tangan nu deukeut sodaqoh teh nya nembe kanu sanes aya tingkatanana nu kudu diutamikeun di antawisna aya tingkatan anu terakhir kasaha sodaqoh teh ka fakir miskin komo lamun urang boga dulur sainung atanapi dulur sanini atanapi dulur ibi budak ibi dulur misang tah bari kaayaanana teu patos gaduh hartosna termasuk zaman nu miskin eta kedah diutamikeun pan geuning di urang mah meh karau ka pangku zakat diageh-ageh jang saha teh jang si anu pan ieu mah dulur urang kudu diutamakeun itu teu kudu ngadaguan beunghar sodaqoh mah ti ayeuna we geus beunghar mah sok poho cegera angke we rek sodaqoh teh da urang mah lain teu hayang lain teh nyaho deui kana padilahna ngan ke we di mana urang geus beunghar da madaekeun beunghar justru sodaqoh nu panghese-hese na teh nu pangutami-utamina cik Kangjeng Rasul sodaqoh dina waktu keur sulit sok bu urang boga duit 10.000 pangabutuh 10.000-un tapi ku urang kudu disodaqohkeun 5.000 hese teh hese teh meraktekeunana dari geus der mah disodaqohkeun justru bakal balik deui leuwih ti 10.000 duit beratnya yang kurang eueuh gitu oke lah gampang sodaqoh eta teh adab jelema urang Sunda gitu tapi benten sareng Sayyidina Ali wih di masjid di bumi kasampak teh aya katuangan Sayyidina Ali nyangem ka Siti Fatimah Umi itu mereka ting mama sugan ting bunda nyebutna dan tepat apa ada itu mau kapungkur zaman Kangjeng Rasul ya, ting itu ting lain mudah-mudahan we ya.
Makanya Sayyidina Ali nyebut ngaran ke Siti Fatimah. Fatimah namanya seperti orang geuning ka salaki. Pas kebenaran salaki orang teh Hansip. Oh Hansip. Amokeun dikitukeun. Geus we urang mah ka salaki teh bapak, ayah, dae dang jeung pada ayah salaki ke pamajikan bunda, ibu, atau napi mama, mamahkeun budak nya. Ulah nyebut bawang rumah. Ya, ieu nu geus parah pisan mah pamajikan ka salaki nyebut si kanyut. Eta mah geus teuing kumaha. Umi. Tah Sayyidina Ali oge ka bojona. Bunda meureun lamun disaimangkeun ku zaman ayeuna aya katuangan naon nya teh acan ayeuna naon larasan Sayyidina Hasan oge Sayyidina Husain acan barang tua ieu aya artos 10 dirham anak we abi ieu cenah ka pasar meser katuangan kanggo Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain. Ya, malum sahabat eta mah Bu canak teh seueur saur buih ti masjid hayang barang tuang gidi ke pasar aya barang di pasar sadacan dugi ka pasar kacarioskeun aya hiji jalmi jajaluk nyarioskeun ka Sayyidina Ali nyarioskeun teh acan tuang tos 3 dinten ya. Lamun urang mawa artos 50.000 tujuan reka pasar meuli kadaharan jang budak di jalan aya nu menta tacan tuang nyuhunkeun si kekahna ya. Jigana urang mah bakal malengkot kayak euy salah lain jalan dieu bakal aya we reka ditu ka pasar malengkot. Sayyidina Ali mah henteu teu ngemut heula ya, pasikeun we artos teh 10 dirham teh ya. Ya, da ka pasar bari naon da artosna ge dipasihkeun. Wih, we ka bumi. Di bumi teh Bu ditaros ku hiji istri nu soleh. Mama, kata napi abi, mana cenah katuanganana? Nah, Sayyidina Ali jujur, geulis. Tadi teh abi teh bari ka pasar. Ya, teh bari masih meser katuangan kanggo Sayyidina Husain sareng Hasan. Di jalan tayang musafir terus tetuang cenah 3 dinten dipasihkeun we coba lamun pamajikan urang kitu paling awakna teh teu molo teh anak urang mah leuwih penting musafir mah teh budak sa bari teu ngurus gedena ge nah aku bangkawara itu neangan deui nginjem ka Pak RT. Siti Fatimah ku soleh-solehahna Bu. Bu mujeng we. Alhamdulillah nyebutna ge. Alhamdulillah abi. Tah, Sayyidina Ali mah ngutamakeun sedekah teh kitu. Urang teh tiluhurna teh nya, tiluhurna ti Kangjeng Rasulna terus ka para sahabatna diajarkeun supaya kitu. Dicontoh-contohkeun. Kumaha cek Siti Fatimah? Abi ayeuna mah ngabujeng we ka Kangjeng Rasul ka ayah meureunan ya meureunan ngabujeng we ka Kangjeng Rasul didik we Assalamualaikum dongkap ka Kangjeng Rasul Waalaikumsalam cek Kangjeng Rasul memeh nyarios Sayyidina Ali Kangjeng Rasul tos uningan dina perjalanan ka Kangjeng Rasul aya nu megap aya nu rek ngajual upami teu lepat mah duka onta duka sapi nya ieu kedah dipeser beda Sayyidina Ali nyaeta abdi teh bari ngabujeng ieu teh ka Kangjeng Rasul di bumi nyaeta gaduh ajis hari ieu kedah dipasih kedah meser sanes onta sapi da nyalah duka sapi duka onta sabaraha atuh pangaosna
100 dirham nyaeta teh gaduh acisna wios atuh cenah anyuk we maksa eta anu rek ngajual sapi maksa moal wios anyuknya atuh aya kitu mah engke atuh cenah sugan aya atuh milikna urang ical deui ke atuh sugan etanana dipasikeun wios lah sok we mah anyuk bening ku hayang pajeng padahal malaikat ada teh ya malaikat barang ngalengkah deui ka payun ngaleungit tah anu duka ka mana anu ngical sapi nu dianyukeun teh tarojo aya jami deui ya Allah mama ieu teh cenah sapi kanggo ka mana nya teh cenah nu tadi nu ngical dipeser ku mama cenah dialpon peser we eta dipaksa da ieu mah kenging ngawon cenah ti dituna ge wayahna dipeser deui we sabaraha kenai cenah ku abi dipasihan 300 dirham apa nang meserna ge cenah tadi 100 dirham deui we mangga kenai ku abi dipasihan 300 dirham maksa eta bu sapi anu nanggali 100 dirham dipeser 300 dirham ya. Dugi teh ka Kangjeng Rasul assalamualaikum waalaikumsalam Kangjeng Rasul mah gumujeng bu ali kanyahokeun ku anjeun memeh ka dieu tadi nu menta musafir di pasar teh eta teh malaikat Allahu akbar mun urang mah umi dieu teh da dibikeun ka musafir warek malaikat rek lain boga pikiran kayaknya jadi urang mah sok nyaah ku milik anu saeutik dina anu ngajual sapi anu maksa eta teh malaikat jurungan Allah tuh Allah nu maksana teh jadi nu gaduh sangsara Allah nu gaduh beungar Allah disangsarakeun ku Allah dibungarkeun ku Allah mata kurang sok kulutus teh ya tah nu meserna eta ge deui sarua malaikat jurungan Allah. Jadi pada dasarna mah anjeun geus nyedekahkeun artos 10 dirham geuning digantian ku Allah jadi 300 dirham. Ungu jeung Sayyidina Ali teh langsung dipasikeun ka pun bojo. Ya. Tas sedekah teh kitu Bu. Ti sajaba ti sedekah teh bakal tolak bala segala penyakit, segala musibah, segala balahi bencana bakal tertolak karena diri orang dihalangan ku Allah kuno gaduhna hartosna penyakit jeung segala cilaka musibah balahi bencana teh moal kena karena diri orang jeung keluarga orang ku gara-gara ikhtiar dengan jalan sedekah nu diparentahkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ge isuk-isuk urang ikhtiar aya sedekah kunaon bae sedekah teh anu gaduhna urang mun urang gaduhna artos ku artos lamun urang gaduhna pare manggul pare we isukan subuh-subuh sok we tuna di jajalaneun ngaranan we sedekah pare kanu kaduga manggul atuh bogana beas boga anak katuangan malah paling utami mah sedekah katuangan naon sababna sabab katuangan mah di imamna bakal jadi daging tuluy bakal jadi tanagana bakal jadi ibadah ka Allah dipakai sholat dipakai istighfar dipakai sholawat dipakai munga haji jeung dipakai musejena tuh atap cek Kangjeng Rasul nupang utami-utami nama sedekah katuangan nya balanya ayeuna asar ka pasar isuk-isuk yen parasmana wanita kacan wani rumput ayeuna bulan Safar nya sok dagingna dipiringan we dagingna atanapi atuh cumi-cumi anu urang langkang ngadahar teh kudu daging naon we henteu kaduga atuh sina loba saleter sina jadi 20 pingan dibuburkeun
Ieu mah Asyura we, Asyura kudu berjalan. Ayeuna orang kudu berjalan subuh-subuhnya. Tah, ngan sodako mah kudu ku barang anu suci, ulah ku barang anu najis, komo ku barang anu haram. Upami ku barang anu haram mah teu sah sodako mah. Ya. Anu paling rikip mah ku artos. Wah, eta mah rikip sabab artos mah bisa dibelikeun kana naon wae. Ya, dibelikeun kana baju, dipake salat, dibelikeun kana mukena dipake salat. Alusna mah sodako teh ulah nu tanggung. Namun mau kena harga 300 ribu sodakohna. Pak Ustad abdi mah sodako teh hayang dipeserkeun kana anu sok diangos salat. Oh sih gede sodako. Tah ieu teh dicarioskeun kitu teh. Nah, supaya menarik we da memang kewajiban. Ya, kana naon rupi perkara anu diparentah ku Kangjeng Rasul, mung ari hukumna sodako mah sunat. Dan kedah diutamikeun kantenan ayeuna urang dina rebo wekasan dina waktosna Allah nurunkeun balahi. Aya kuduna mah ti kamari supaya urang tertolak dina balahi anu dinten enjing sareng saterasna. Ya. Teu gaduh harta, teu gaduh artos, teu gaduh katuangan. Nu paling utamina deui sedekah ti ku ilmu. Ya. Ku ilmu. Urang pamatahan budak ngaji, urang sedekah ilmu. Ya, termasuk pamatahan bingonan, ngawuruk, ngaulang, pangaosan, eta teh sedekah ilmu. Nah, sedekah teh nu paling utami ka dulur heula. Ya, komo kaayaan dulur urang bari fakir, miskin. Nu kaduana tingkatan sedekah teh nu rada diparentah Allah teh rada pisan parentahna. Kamu sapir, fakir miskin, ngajileun kamu sapir, hartosna musafir teh anu keur ngayakeun perjalanan. Ya, perjalanan nyebarkeun agama. Di urang mah meureunana anu sok nya barudak santri nya keur ngayakeun perjalanan agama. Nu kaduana kayatim ya, yatim malah sunat kayatim mah lamun urang sedekah teh bari dicabak sirahna ya. Mun teu boga-boga ting duit jang merena cabak we sirahna hungkul ya. Ulah diteke ya. Komo bari yatim lagunul aya diketrok ulah ya. Ulah tibalik nya teh aing mah sieun kacabak sirah saeta teh sabab kudu mere duit lain kitu. Mun urang teu mampu mere duit, teu mampu mere katuangan, usap cik Kangjeng Rasul sunat wastakana sabab eta teh sunat. Terus ka inung, ka bapa, ka mitoha eta mah langkung pisan utami. Inung lamun boga inung mah kudu dibedakeun ka bapa. Teu boga inung jeung bapa ka mitoha, mitoha awewe, mitoha lalaki. Sedekah teh atuh mencit hayam brab dahar ngariung ya sakali masa tahun sakali ayakeun sedekah ka mitoha. Atawana ngajak we kirim lah teu pira ye ka bapakeun bere ye bapa teh jang meuli bako sabaraha 800.000 atanapi aya jang leuwihna pan sayan teh meuli bako. Anu langkung utamina pisan mah ka guru. Hartosna guru teh lain guru SD, hartosna di dieu mah guru ngaji, ajengan kiai jalma-jalma nu sok ngawurukan ka urang tah eta mah langkung utami. Malah ku Allah tingkatanana oge bakal dibalasna 800.000 tikel. Ya. Lamun ka inung jeung ka bapa mah 100.000 tikel, lamun ka kiai ka ustad ka ajengan mah ka guru-guru nu sok mamatahan urang ngaji eta mah wallah dipaparina lagi 800.000 tikel. Ya. Setahun sekali nya eta. Nah, sok jadi curiga lamun kitu teh sikeun hoyong dibere. Padahal mah rekening geus limit eta. Tah,
Kita menceritakan padilana sodako. Tanpa ul balawal amrod sodako teh dapat menolak balahi dan bencana yang dapat menolak penyakit anu ku Allah rek diturunkeun nepi ka teu keuna jeung teu asup terhalang tertolak kana badan urang jeung keluarga urang. Niatan we urang ibadah ka Allah, ya Allah abdi ngalaksanakeun anjuran Kangjeng Rasul sejak abdi sodako mugi Gusti nolak sadayana penyakit ngahalangan segala musibah ulah kena ke diri abdi sareng keluarga abdi. Kitu nya punya lah teu kudu naon we nu gaduhna teu boga-boga teuing mah subuh-subuh seuri we ka salaki. Sodako eta oge. Kang ka dieu heula naon ya saya sakit. Naon sia teh seuri subuh-subuh sodako we ka Kang. Mudah-mudahan mah ieu mah seurina sing jadi daging gitu. Salakina teh pan bunga, ya Allah nuhun nyi dibere seri akan subuh-subuh kada sabar salakina teh 200.000 anu kamari di perintah teh teh 200.000 eta teh balesan teh. Lah sodako mah banyak rupana we pokona mah Bu. Mangga bade kunaon oge. Kasaha anu tadi tos dicarioskeun. Ya, paling orang terdekat anu paling utami pisan mah kadulur. Matak lamun urang boga dulur dina satahun kamari geus teu nanya datangan subuh-subuh engke mah nyai geus aya nu nanya teh ti mimiti ayeuna mimitian nanya ka Akang tah ieu sedekahna jang nyai sabaraha 15 juta meureun mah kaclong nya moh teh nanya deui beuteung teh nanya teh ku gara-gara teu dibere sedekah urangnya komo jeung dulur mah ya Allah adi lanceuk dulur bibi buah nya ibu kantenan rama urang geus teu aya kade ulah goreng naon sababna sabab eta teh jadi mamala anu ngait ka kolot urang matak sing hade basa sing hade rupa sing hade lampah sing dulur teu boga ku basa boga ku basa jeung dulur mah kitu kan sok aya eta oge lamun urang boga dulur beunghar sok aya nu ngamanfaatkeun hayang anyang wae tapi sok aya nu era kadang-kadang nya tapi lamun urang rumasa beunghar kudu urang nu leuwih ti payun sabenerna mah nya lamun urang usaha rada maju sok dulu urang teh budak-budakna saperhiji geus ieu mah budakna 5 atau amplopan gitu nya ieu mah budakna 10 amplopan rada beda naon sababna sabab budakna rada beda loba gitu nya ulang ada buan lebaran bae hungkul aya amplop teh tah ayeuna waktosna dina waktos urang rek diturunkeun balahi wallah da kuruna mah memang ti kamarina tah sakitu teu boga atuh pare we bobokoan ari hayang sakarung mah sarareang mah nya atawa beas atuh kantongan nya atawa teu boga bubur we pingana kantongan teu boga bikeun we wadahna pingana ieu mah jangan wadahan bubur ti batur kitu geus sakitu nya mudah-mudahan we urang aya paling utami nama urang sing diraksa dijaga dilindungi tina sagala musibah balahi jeung bencana Allah ampunten anu kasuhun tos 43 detik tuh tos langkungan 10 menit nya punya lamun urang dibere gorengan geuningan meuli gorengan 5 dibere 10 tara protes bungan ayahnya punya aing ngaji setengah jam dileuwihan 10 menit amok teh malah kaman mah di barang-barang aya nu carita wos leuwih 10 menit ya Allah dileuwihan cenah babi teh alhamdulillah hatur nuhun Katu ayeuna mah salse mah urang kamihannya sajam deui mung deui nya tos we da abdi rek aya tamu deh pantul aya pemasukan sakitu we apunten anu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi ya Mustafa balik makosidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha